Pot jujur ya mah. Anjing, non tuh belong di karungan ku batur sahanya. Beda kasahnya. Hanya bantuan. Ho 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 ho. Orang pun pengaisi. Ho 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 ho. Panas euy. Sumut di mana? Non teh? Tuh, si belong. Anu ngarungan. Aing lagi di dieu. Heuh. Belong. Di karungan, diculik. Tulungan yuk. Nah di mana? Sok atuh kalem bedia yuk. Sok kumaha sing jelas kalem napas. Kieu mang. Si belong teh anu ngarungan. Diculik. Jelema teh make topeng geuninganan cigana mah dibawa ka ditu tuh. Ka imah kosong teh. Sok mana? Kurang tang tuh yuk. Buru, persiapan. A few moments later. Siap, Mang. Lah, kemon. Mang, ieu teh misi penyelamatan penculikan. Lain dek tau sia dek naon. Banyak teknik sholat. Siap ganti lah. Rahasia. Hei. Angkat tangan. Mana si belong sia? Mana? Mana ku sia tenan goblok? Tuh. Long. Udang sia. Si belong dikumahakeun sia. Kata hudang gitu. Aing atuh Ah, bangun si hajak ku aing. Bang. Udang goblok sia utang jangan dibayar ka aing. Lepas gini. Astaghfirullah. Di mana aing ieu Jadi surga. Hah? Surga mana? Ya goblok sih di imah. Tadi euy imah. Benang aja siap ku aing. Happy door ku aing.